gara tinggi cukup enggak. Rupa-rupa wae deh haji teh. Dah, enggak segala ngarit deh yang miara domba cenah. Jakeun ke bulan haji doh. Ampun teh haji enggak. Gandeng domba teh mun pos. Bongbong bogana beuki ngomong si haji saruanana cicing atuh teh keur diaritkeun. Ampun punya haji nanti ke mana di weh kita datang ke weh. Dok atuh domba heulan dah. Mangke heulan. Hese. Tah. Kambembean deui sugan anakan deui wae sugan anan. Haji teh ampun tengan. Nek yang harapan bulan haji meureunnan. Ang merah domba mah teh dijual deui masalah deui ieu teh. Segala deui nih. Aralus tah. Ya. Nah, harakanan hayu tulah sok pura-pura wae ah. Tah, yo, tah. Bulukun meni kudu dihuapan atuh. Ayeuna si Kanil eueuh di ieu teh duh aing meni mantuan pisan. Haji mah batur domba, ieu mah sok gadag haji ayeuna. Yo, tah. Aralus tah jukutna mah. Mau kudu di paraban wae eta nah atuh. Ulah sing polohok wae hayu hakanan. Mun itu biarara anak, mun itu dunungan jadi meni ngalaleuseurkeun tah. Tahakan ulah sing polohok wae jadi kos. Bojo dunungan deh, haji palaha polohok. Sorana we doang meni santer. Kadengeuan mah. Hajina ge. Tah. Aduh. Saya tadi jorowokan wae. Ai sorana mah suara si Imron. Goblok si Imron kebiasaan banget ai ngomong teh tara laun pisan. Sorangan gak hayu aja jorowokan. Imron. Tah kitu atuh hakanan abeh tereh montok dah. Ayo hatulang bembean aya kan tah. Tah hakanan dah. Imron, woi. Dah. Naon sia eta kambing domba diuruskeun? Buset biasa make kacamanon Kim. Aing serap ye. Tas ngelas kamari. Usahakan ngelas. Oh, aing naon wae dicabak. Kade nyabak tai. Ya moal tai mah paling setrum. Haji merah domba doh. Ampun tinggot nyeri cangkeng dah tas ngari teh tah. Loh bayi domba na ki hajinya. Loba teh galade teh. Paparoan lain sih. Lain mainnya meuli da kedeng bulan haji meureun bakal laku aya lebaran haji mah. Oh. Jangan. Laku ieu 5 lawe mah ieu berarti mah gedean yeuh. Sia masuk main tawar wae dibeuli. Moal. Oh, duitna ge can ieu can aya. Aingnya. Dah, aingnya hujan kieu geuningan Kim. Oh, itu gede we hujan geuning dah. Tapi hujan kieu domba mahal apa murah kira-kira Kim? Nya paling ge ieu teh anu doh, mudigi rada murah paling ge 3 lawe jadina ge atuh hujan kieu mah. Haji ieu segala hayang merah domba aingnya. Loba wae diurusun teh. Ya haji meni rupa-rupa wae geus domba geus itu aduh. Ampun teh nyeneng Kim aingnya. Tapi aing ge rada resep tuh nu di tengah mah tuh. Nu itu. Heeh. Alus tah eta ngaranna si Kirmo. Oh, Kirmo. Heeh. Rada mahal meulina ge tah aing meulina ge ka pasar ka ditu tah. Heeh. Gede eta mah kos sapi limosin. Limosin eta mah kos mirip lah eta jeung sambil limosin mah. Mirip domba kambingnya itu mah. Henteu lamun arek dibali mah tanyakeun ka haji we. Aing pan teu palaur aya urusan jeung haji teh. Oh, itu pokoknya tanyakeun lah ka imana aing ah. Heeh, pan cenah sok rada bisa bisnis. Rada tipu we haji mah lah. Oh, biasa ah, Permainan. Heeh. Ayo tuh nah itu tuh hajina tuh samperkeun we. Hujan ya. Ayo. Aya si Sarkim ayeuna. Tuwar-tawar, pikir moal ditawar. Tadi tuh ka haji tuh nya dijualnya moal. Alus eta mah domba ge. Hayo, parangakan cenah montok ya. Duh, kumaha meureunnan wah haji teh batur teh bisa masak teh meni segala teu masak. Nah, kaon deh ieu. Tempe apa lain sih ieu teh?
Buset, aing usaha dihantam hujan wae Kim aing raribu atuh. Ada rese. Boro-boro teu usum hujan kos kieu. Kalau di oge kadang-kadang sok aya ripuhna usaha teh. Sok aya macetna, kemudian ieu usum hujan kieu aing. Ya traktor urut ye. Weh, Kim. Nuki Haji, naon? Ye sia nyuhan di dieu. Aing cek aing bari nempuan ieu ye. Aduh, Traktor urut ye. oh traktor ge haji meureunnan ieu eta ah. Dipake kene teh ieu. Nya ditimbangnya tuh. Nya nyaut teh itu urusan haji nah itu nya aya nya eueuh dah. Enek ngasah ieu. Masana si eta. Ieu eta parang duh aya usum hujan kieu di tengah hari haji. Ngalah miara domba itu. Duh anya. Dari kanan sih mah. Mendingan geus ojok-ojok domba tidak dijualan kabeh ayeuna. Oh nya udah jaba usum hujan kieu ieu aya duh ngaritna ieu teh dah. Heeh. Siauna mun usaha lancar usum hujan kieu ge meureunnan. Usum hujan ki mah pugu maragol. Heeh nya Liang duit oge maracet geus narutup kos kieu mah. Oh aing usum hujan kieu teh sia mah nararutup aya geus bakal lancar wae pagawean geus bakal numpuk kayana domba. Aya hujan mah kadang ge turun da sawah deui ieu haji. Heeh. Duh aing Aing doang ieu urusan maragol hujan kieu mah. Korondok lengkah aing jadina. Nya nek ngasah heulan Kim. Aduh, nah ieu teh dia nyuhan aya di saung haji tah. Cuma parang diasah huntu asah mah. Ah, burung sia mah. Biasa tuh. Biasa ge seukeut. Ah. Puguh atuh ieu teh Kim usaha teh. Usum hujan wae kieu ya dihantam usum hujan wae kieu. Heeh nya eta puguh ah. Anya. Ya. Aing usum hujan kieu jadi inget baheula keur ngora. Inget keur ngora. Keur usum nganjang. Usum nganjang mah tuh panhana tuh hujan kieu mah. Sia mah aya ngahalkeun ye. Heeh. Asal sore-sore ge ye. Roman-romana ye dek hujan ye. Heeh. Aing langsung jam 5 kene ge geus buat aing meuli martabak. Buset bangsa baheula mah pan martabak Leupet naon. awug. Heeh. Meuli langsung uduna teh jinggo jeung ka bapakna. Oh, nya sedap emang kitu budak ayeuna nya. Ieu Tara barang bawa. Nya zaman baheula mah urang zaman bangsa awug, urang kadang-kadang gula kopi ge tara lesot. Iya nganjang teh. Baheula mah tuh. Beberang kos teh, kos dek kemana mun kos dek ka sawah. Kadang-kadang orang pan ngendong ge nya. Ai dek bari teh sok nendenan handapeun anggal ai tibang goceng mah gitu. Gitu mah. Ieu budak aya nama. Nya moal ngalarti. Kan da baheula mah bari jeung cek bari basana eta ge ka awewe teh sarieun teh ya nya. Atuh baheula mah sarieun ah. Nya heuh pan urang bobogohan tibang kahalangan tihang kolotna ayana eta. Ngadeuketan. Moal ge aing atuh ngaranna nganjang. Kuat jeung awewe teh kuat kahalangan tihang 2. Eta kitu pan ai baheula mah. Teh nyambel apa lain sih? Buatin salahan bumbu na geuning koneng. Aing rong mana meureunnan biasana manehan nu nyambel teh. Cek doa. Nya eta heueuh Ron, jauh beda jeung zaman ayeuna mah. Ayeuna mah loba HP teh ya geuninganan. Ayeuna janjian di HP, ketemuan mah di mana meureunnan. Jabah HP boga, motor dibere pan. Eta kitu Kim. Teu beda keur zaman urang pan nya menihara rese hayang kapanggih ge. Ya heueuh pan ayeuna urang kadang-kadang kota aya sembu bentrok na nganjang baheula mah Kim. Urang ayeuna datang gitu dan teu nyaban HP dek aya nu nganjang dek eueuh nya. Da baheula mah hayo arulin kadinya nu penting Bapak sahatan nu mawa panglobana ku kolotna mah kapake. Tah aing mah inget keneh Kim, aing harita mawa awug Kim. Tibang mawa awugna teh 3 siki. Heuy ku kolot teh aing kapake. Ayo cenah Kang Imron. Dek ulin mah ka dieu cenah ieu hatur nuhun awugna. Kitu tah Kim. Atuh hebat sih mah kos kitu mah Ron. Oh, mantap. Beda kos aing mau kuat negene nepi ka ayeuna ge. Emang? Caritana aing dek nganjang yo. Heeh. Meuli martabak. Meuli martabak kuat 3 loyang. Buset dengan Rokok 2 bungkus jinggo. jinggo teh pan baheula mah pangsadepna eta teh. Terus haja aing ti sore, da nepi ka jam 10 oge sok geus tita balik. Heeh. Brot teh aing teh ka imahna nya. Buset. Neng, martabak yo, ceng teh. Jero pikir teh pasti yo diberekeun ka kolotna ongko. Ke jadi kolotna teh ka jero. Ai kitu teh malah meleset eta. Naon pikiran aing. Pamikir aing gitu.
malah di luar bapak nate Di baturan sia mah teh. di baturan cek aing teh ieu biki peuting cek aing teh Teuingan. itu hasil pisan micung atuh aing Eta kolotna jadi kos obat nyamuk kan eta nya. oh malah nguleg eta non nyedotan jinggo bari ngadaangan martabak buat beak saloyang sorangan Lebok juri cek jadi nya. oh cek aing teh wudung teh aing teh jero pikir teh malah hayu tuh nyatanya cenah usum naonna itu ngaranna ka budak ngora nanyakeun cenah pare geus bareureum can cenah bareuka can cenah ieu mah cenah gagal ngoreana abah mah jero pikir goblok juga aing teh micung aing geus kieu pika beuting Buset. oge cenah teh Eta di baturan teh nepi ka balik ku kolotna nya. lah heuh budakna mah jauh kalangan dua tiang pan goblok aing kos kitu-kitu teh mah Aya teh martabak tiluan teh bures ku bapana nya. nya buras bapana saloyang dibawa ka jero imah saloyang Mere indungna pantesna. heuh Eta ku cek aing teh apes kos kieu mah ampun teh meleset aya pora teh sia balik teh meureunnan punten pagerna ngalelet henteu. hah Pager pan aya pagar teh sokan aya naon teh panto pantoan teh anu bisa dibuka. rek Oh. pan pake naon teh pake karet Heeh, baheula mah nya. karet melari ka dinya wah aing mah pake karet buan nyengeng karet teh gopret talapung goleplak kunaon labu cek aing teh pusing aing mah benger aya teh mah digi ka terus ka tengah sawah aing Buset eta baheula sia ngajang nepi ka kitu nanya. buset aing nagua eta nepi ka ayeuna ge Tapi anu jadi pamajikan ayeuna lain. lain Oh lain. Lain. Oh sia teh ulin deui harita. tuh aing pararupsing Hai dah. cek aing teh seug makan cek aing teh tah ka laki Buset, sejen teh lah Set, pusing aing Oh, nya pusing atuh ayeuna tilu loyang nya. Bayangkeun ai kahayang mah pan kolot mah atuh lagi sipang makeun nah keun. Oh, Pantau ti imah we nya. taruhlah itu bang 5 menit 5 menit mah maturan gitu nya. Oh. 5 nepi ka sidek baliknya. nepi ka tuntas pan pusing aing Kunaon nya eta nya. buset aing coba pan tadina bakal ludeung ge pan balik Heeh. ai parusing mah oh ya jadi ludeung deh Biasana mah pan sia berangan. oh Siap, maksudna berarti aing mah prag lewat totowang teh eta kadinya tah. oh kadinya lewat gagal Ka ngalet Kiriwal, jalan Kiriwal. oh kadinya aing mawa ieu naon baterai bari ngobrol balik teh bari agok cek aing teh Heeh. balik ke aing bari carang corong teh pakai baterai bari ngobrol bangkong Buset. aing teh lumayan meureun menang 1 kilo oge Eta kunemen ceritanya. burung Baheula eta sia. Oh, nya kieu mah inget baheula buset teh carita baheula nya. baheula mah laripuh Ampun gitu mah zaman ngancang baheula tapi aya resepna gitu. Bron, Naon sih Pak Haji, mau tuker nyuhan eta keur ngasah nyakimnya. Riweuh wae Haji teh. Itu ngarit geus meunang sakarung. Kadang atuh hujan keneh ke mangkat deui. Weh, motos sok Haji segala make papayungan itu naon. Mau rubuh. selebritis Oh, wae selebritis papayungan. Kadang keur ngasah. Mintul-mintul teh ah. payung kos kitu gagangan Naon? kabina-bina tuh nya teh ki hajinya biasa asah teh ingat tuh. Mintul kayak kene huntu sia we ngalajuk kita babari garogotan. mun kos kambing domba Nemen Haji. Iya tuh nyampur-nyampur wae hujan gede naon ternyata ada kawan hasil sarkim. Aing nanya coba. ih nyuhan tadi mah hujan gede Iya teh ingat tuh. ieu duit sing kabaseuhan Duit we mata sia soek mana teh duit. Domba tuh. Dijual mah cenah cek Sarkim tuh. Sarkim mah duit tah. Wah ini bara duit anu sia. panggilanna 5 lawe geus Tuh. Malah we aing nang ngurus di leutik eta menang si Imron. Tanya ke si Imron eta. Rombong Kim. Bodoh teh ah, usia layanan tah. Wah. Beli murah aing nek harita nya. Beli murah. Wah, nek harita. Tah urusan Sarkim tah. Dina loba jukutna. Wah, riweuh wae. Tuh di situ tuh di kandal kene jukutna tuh. Anu tatangga. yo enak mah kieu Haji tadi we geus nempoan ieu domba teh Heeh. anu alusnya nu demplona aya 3 Ini mah kabeh ge halus domba aing mah. ih sawarede mah tulang malulu Yeh. Tulang. ya anu da remplon tah hajeun di euna 5 lawe Ku aing lamun daek mas deuk kabeh, ku aing emang diborongkeun. ih heueuh anu tilu anu demplona 5 lawe Heeh. dihitungna anu sawarehna mah 2 lawe kana 3 lawean kabehna teh berapa eta teh Aya 20. heeh kediteang deui Emang lamun digebuk rata kunaon sia? set digebuk rata mah tuh weng ribu atuh eueuhan pisan pana anu gede anu leutik mun arek digebuk punduk Ya punduk sia we ku aing digebuk dia ku aing. Dilayak di melok tah. Ludes ya sugan.
Jadi wawanian sia nawar domba aing. Ulah salah eta nu tulang oge teh tulang malu teh tulang punggung sia teh. Tulang punggung keluarga. Di gawe wae ah. Pokoknya mah geus kitu nya, Pak Haji. Heuh geus ge aing sarek wani mah. Ieu buru-buru ieu Ge deh. duit teh bawa. Oh, kayak sukan. Lamun teu mau duit ku aing mau dibikeun pisan. Oh, ayo. Assalamualaikum. Salam. Set sanu ngacak-acak bata apung aing ya. Het usaha keur maju buat ka bata apung naon. Segala ditewak nya mah ya. Tas oge kudu dipurekan ieu mah duit malulu. Ika sango pernah ya bubuk bata pas kieu tuh da aya. Bara ringung geus kieu teh. Untuna moal cair-cair. Ieu modal euy. Padahal aya peluang emas ieu. Domba Ki Haji. Rasanya dengan modal kira-kira ieu. Biasanya Mang Tumin ieu. Mang Tumin ge ayeuna mah geus merambat ieu. Geus jadi bos Tumin. Orang ngajajal ieu ka dieu ka imana ah. Mang Tumin. Assalamualaikum. Salam. Buset, kenal ieu bos Tumin biasa ngepul bata ieu apung ieu. Aing. Heeh. Jadi geus segala enak geus diceklanena mah. Kok dicarekelan. Heeh. Nu kieu kamanang alempana nu kieu ara rampang kieu. Iya Kak. Beungeut tuh kieu mah. Ulah ka beungeut. Di mana sih yang ngomong kayak Ih, pugu tadi ti Ki Haji. Dek naon lagi make haji deh urusan teh jeung Ki Haji malulu. Bosan atuh. Ya, aya peluang. Di Ki Haji tadi teh. Cenah dombana rek dijual. Ai saya pan ngeueuhan wae. Dombana teh amun teh sama aya 20 sugan. Tah ayeuna teh modalna pugu uing teh rada keder rada lieur dah. Sugan Mang Tumin boga sugan itu Bang saeutik ah. Jeung nambahan doang. Saparona mah keuing neangan dia ti batur. Semua urusan dari wae jeung Ki Haji itu dah. Nya aya duit mah angen-angen sok power jeung sia teh. Ji, kos jeung sawae kos kakara koe wau. Nyaho angen keur aya di luhur. Ngapageuran ka aing. Lain eta ai tas purek kitu masalah duitna ge Ya, loba. tempona ku sia atuh itu. Buset tuh harejo karoneng geuning. Buku. Oh, buku. Catatan malulu ieu mah. Ye, sugan teh duit we ngah. Bara duit sia butuna. 50 heula. Itu kan 50 mah di aing sugan aya saparona mah heula. 2,5 mah. Ya aya kesesana di imah. Ira ulun kira-kira ka imah. Yang ke sosorean atuh. Sore. Soreana mah teh duit mah hanteu ku sia dinepin teh ka haji. Wah urusan jeung haji mah ribet, sia masuk walawora. Henteu cek we teribet ieu Tadi imah nya. Ayo. Oh, man, aing meres-meres ieu deh. Tuh. Ayo. Ada ya ora eta. Yah. Goblok si Sarki mah. Mun kos laler ngambu bangke. Aing tekop nyekel duit kan ka ambu aing. Ampun nya eta heuh duit teh kuat seungit nah. Alabatan naon meureun seungitna. Aing haji teh rupa-rupa wae batur hujan keneh eta hujan keneh gerimis keneh. Ngogeuh mun dititah ngarit teh ngarit. Haji ampun teh nya aing. Duh, aing coba perih beuteung deh. Nah. Haji pasti ka ditu tuh mangkat ka kandang. Beneran di si Iroh aya pasti wayah kitu keur nyangu ieu. Jalan tukang jalan dapur ka si Iroh. Hah? Iroh. Ya, Ya euy, naon naon? nyangu can. Enggeus.
Geus. Minta tuh sapiring mah deh. Oh, emang aja dahar. Can itu tangari tiga belok heula eta. Ulah gandeng wae. Haji mah ka ditu aturan nempo kandang domba. Buru deh sapiring we. Tidak nya atuh gua. Heuh. Duh, adena si Iroh aya euy. Aduh, ini karunya can bere dahar ieu ku Haji. Aduh. Ulah gandeng bisa tanya. Sakit sebenarnya. Saget teh asa katancan ya asa ku heuras. Paling eueuh meureunnan Imron. Pake naon nya? Aya tempe we. Dibere uyah wae ku Haji ke batur giji buruk deh. Sambal. Itu sambal teh. Beuki lalap teh sih nya. Terong ngalutik deui dah. Sakalinya huap peureunnan. Ada sih yuk. Mana ada harna? Nah, iya darna. Wah, wajib mah kandang domba moal aya ieu. Aduh, Buru-buru dahar mah. Bisa iya. nyaman manten. Cicing aku kena eta tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Lapar bisa nangis Ron. Emang tadi antiran. Sementara Haji mah nyawa sorangan. Ulah launan ih menik ka peuheulana. Lapar Bang. Ieu nang na Iroh nyambalna. Heeh. Buset, mun sedep ge euy. Iya pangabeki Mang Imron sambalna sambal tarasi. Lalabna leunca. Mantap. Ngidah teh ah. Heeh. Enak banget. Asin teh. Engko mah pisan. Aku naon? Tonjok. Aduh. Aku naon? Bulan. Aduh. Caina itu aya cai sumur dae. Wah, saya sumur atuh. Duh, kumaha nya can geus si cai deui tadi poho teh mah. Geus kene nagong eta baturan. Tapi asa mah kapeh nanti kumaha teh urang totonjokan. Tonjok deui we. Alhamdulillah. Teh mun paeh kumaha? Ulah atuh. Aduh, rada kurang tenang ya, Por. Haji ya. Mana si Imron teh? Bener teh cara mangkat ngarit tadi, poe kita ngarit teh. Wae kieu kalah ngasah keneh wae karak menang sakarung ngarit. Ampun aing ah. Ih, Ala launan ih. Kabulan deui ke teh. Enak banget yuk. Geus seburu geus. Buatan Neng Iro. buset. Si Imron meniku ngeunah. Si Iro dibere kejo buat jeung deungeuna. Jeung uyah doang mana mah. Wah sia meniku ngeunah aing ge candaan. Lapar Haji tadi teh ngarit teh belok heula ka dieu, ka dapur. Lapar jukut teh Gusti lebokan itu. Haji nu kunaman geuning ka anak buah teh. Goblok teh aing ge candaan geus geus meulaan wae pucuk buset aing deungeuna pisan. Si Iro deui sarwana. Ai lapar beturan. Hanya lapar tahan ya tuh sia sabulan mah. Kalanti sugan. Modar bermilin batur teh jelema kieu ge. Atuh enggeus i ulah pase wae. Atuh Haji batur dibere uyah wae ke giji buruk maneh mah. Keun sina okos ieu teh garendut. Tuman manehna dibere ngeunah. Karuru. Ah gendut teh ya guru tapi beuteungna garendut. Ih, ulah galak teuing moal karunya ih. Pokoknya aku batur dibere uyah wae. Bising cacingan. Ke panyakit sia ke paeh anak batur. Emang gua Haji daek gitu. Tanggung jawab. Sia deui loba omong Iro. Mun sangunah na mere kejo ka si Imron nya modal tinggal ngalungkeun ka kebon. Hayo sok comot iku sia. Layak wae di dieu keneh ye. Beri beuteung pisan Haji. Geus mangkat ngarit. Mangkat tong balik sia. Ih, abong asep keneula ah. Ih. Wah, Mangkat buru. ulah kitu teuing wah. Wah, bodoh, buru mangkat. Oh ada. Tong balik. Burung sukan batur ngarit teh balik-balik. Ah. Bodoh teuing. Oh. Huh, Haji ampun aing. Lu mah bonghar ku galak-galak teh aku nemen-nemen teh mah bonghar aing. Sia deui kanjero. Kumahan piring tuh? Wah, ulah sok kitu wah. Kumahan tah? Mending ku aing mending dibikin ka ucing daripada ka si Imron mah. Burung-burung teuing aing Haji. Aing bonghar ge ku medit-medit teh keur ngeungeunahna daang buset dengan sambal tarasi, leunca, het lauk asin sedep. Duh.
eta haji aingnya udah mana teuing koretna teh anak buah teh ampun titang hari tong balik-balik buset haji burung suganan aing nu gelo gitu-gitu teh haji Buruk ubahan. Mun geus bersih kumaha deui? Tina babara balik. Urus si Imron eta. Emang punah wangan hoge. Udah ai kursi Imron. Sok sarwana makasih mau aja. Ayo. Oh. Yo. Ulah sok kitu, Wak. Bangsana Allah resepen emang. Ya. Ilmuna luhuran. Saya jeung aing ieu ngabeja aing ah. Kan Iroh kuliah di luar negeri. Geus buru banget sa. Mau angkat mau wae babuk. Ulah sok koret ke mau teh digulung dengan sang we emang daek. Bangunan si merek kejo ka si Imron. Aing ge can nyatu. Duh, si Iroh lamun elo aing tincak wae ngokor deui. Aing candaang kejo aing geus didahang si Imron. Goblok-goblok teuing aing ah. Aing tong sina balikeun si sawah sina modar sugan aing di alungkeun ka Cibeet ka ditu. Sewot-sewot teuing aing ka si Imron goblok-goblok teuing candaang geus miheulaan wae si Iroh di sarwana. Keju aing dibikin-bikin ka si Imron, buras mutu nama beas aing. Aing biasana sok diberes saminggu sakali daang. Ayo jalan tukang. Aing mun aya balik ku aing peupehan ku aing sirahna ge. Yang nyawa ku aing cenah moyongkon-moyongkonkeun. Aing gebuku payung ge mau teu merengkel-merengkel ieu. Roh. Iroh. Naon haji? Bawa cai ka dieu, aing hanginum coba. Yo, Mana muk aing? Coket mukna. Todong ku aing buraku, pamali todong. muk teh nu kumaha? Muk gitu nu herang, nu parati aing. Oh. Ilain haji. Heeh. Nu teu nyawa keneh wae aing ka uas orang ih aing ah. Aduh, Aing mulai capek sorangan atas ngomelan si Imron. geus nahawa ulah sokan ambak-ambak wae. Kadengian ku tatangga era. Sabodo teuing ah, ambak-ambakan aing modar teh ambakan mah tuh. Lain masalah ambekan eta, adat-adatan. Leurit kos teu nyawa wae adat aing kumaha. Sia atuh deui sok nulisan teman-teman ka si Imron. Wae tara dibere daang. Atuh karunya batu paes ya rek sano rek ngagawean coba ge. Jah, paeh tinggal mikeun atuh kubur-kubur teh kos anak kucing balangkeun ka ditu. Sia sok sadek-daek ulah kitu deui tah. Jadi sok kebiasaan. Wah, itu palansana Allah resepkeun meureun. Yah. Dihukum ku Allah sia. Salam. Salam. Hosi amin. Haji eta kunaon sia beungeut siga asa kitu halis temani ararada. Aing tas ngomelan si Imron tah. Jiran orang ah. Ini nempo alo aing teh kos nempo bulan. Pada menikos ratu kecantikan. Begitu deh, beupeuk wae sia. Iro ka jero ah. Gandeng domba ah. Apa jadunungan sia teh riweuh wae domba ge lah riweuh deh ah. Yo ah. Ah. Pojok Ki Haji ngan riweuh we, aing keur daang meuni ampir we ampun teh saeutik deui ngeunahna eta dah. Ampun teh Haji aing. Kunaman-naman teuing Haji nyiksa. Kieu geuning hirup bubujang teh. Ampun teh ngan. Beunghar ku koret-koret teuing Haji. Ampun eta Haji aing disebut teh Haji. Teuing ka Mekah nya encan teh nyawa-nyawa atan eta Haji. Sebut we Haji doang nya ka Mekah nya henteu. Ayo tah. Nah, membean naik ah. Tah. Ah, cara likala. Oh nyaca. Awas Iroh. ka dituan hareuy. Sia meuli mau bang koe tadi bang si Tumin jeung si Sarkim. Ye. Haji mah denge-denge teuing. Yang anak saya mah atuh saya mah. Nya semah teh semah mah tuh. Geus lain nu sasaha ieu mah geus semah geus babaun. Naon. Ji eta teh urusan nu isuk Domba. Hosnya jadi beli domba. Maksudnya naon mah mau si Tumin? Rek nemeun si Tumin lain. Beunga nganter Sarkim je. Manehna cenah dianter Haji beda sok poporong golong wae matana menik naronjol tikor oge menik kuat karenceng eka urusan si Sarkim teh. Jeung beunga dianter gitu. Beunga nganter doang. Sugan teh sia rek meuli domba aing teu percaya ka sia ah. Nu anu geus-geus ge tibang kalapa eueuh kudu diduitan mutuna mah cikur bea ka sagala endah kabeh ka daun-daun na kuat teu disesakeun aing. Bisa bersaha Kim anu rek meuli si Kim sia Mama si Tumin. Ye jeung uing Pak Haji.
Mang Tumin nganter urusan jeung uing. Sarkim merenan waji nu urusana. Ada asa ngora deui. Kunaon sia Kim? Kaboheulan. Ampun aing. Rungkad asa nama nyegur Kim disebut AA. Timbalan saya urusan teh. Si salangir bumbung alo aing. Di bobohan ku aing make emuk ini hiji. Hakim eta mah nu kitu mah je sok. Oh, ada Jadi teh. kaciro sih ah. Jadi tengah nempo alon kacira makat. Nyakeun atuh ji amber ada meriahan. Oh nyaho atuh hiburan ah. Iya tuh Sarkim. Anu di imah ka mana keur sia nempo alo aing nih harong. Oh nya di imah nyai kaluarannya ABG doi atuh Pak Haji. Ada sebenarnya ABG goblok. Tumin deui anu kudu ngora teh karuana. Gue ngejarang waje. Hengkeus cenah balik di ka domba kumaha. Oh nya domba mah kandangan. Oh jeung sia kon sakalian kandangan. Nya jadi domba mah. Soalnya emang mejeuna arana kan sugan anak di sia mah aralus. Yo. Kayak di cokotan dombana sore. Beli mau duit nah gitu ke kandang domba langsung transaksi di kandang domba. Nya beres wae jeung aing mah. Heeh. Berarti aya duit, aya domba. Oh nya. Yo, ai domba mah geus teu kudu diucapkeun geus kudu naon geus nyaho si Sarkim oge. Ulah tanggal aya duit eueuh domba. Heeh, kata Haji menuju ka batur deui. Saya teu percaya ka aing. Hah? Aing kira kudu dikeluarkeun am duit di para itu. Oh. Oh. Geus cenah mah lolobong sia Sarkim. Hayu mending ka domba na tempo. Hayu situ minta nganter ajakan karunya. Bisi domba aing Milu. mula milu aja guys di bangka kandang domba. Kan menang komisi. Nya minta ta kasih Sarkim ke jeung si Tumin. Atuh kan nu menang duitna ge uwa. Duh, heueuh keayaan. Ayo tuh, Kim. Rangga ya. Tah, lamun si Sarkim aya tah. Iya lengan hamba, mah. Rasa santai itu si Kim. Karawas. Aduh, lengan aing mana kitu sok koredeun. Aya atuh saot. Ya. Cicing iruna lesang teh. Ya Atuh lumpang teh jadi bote-bote bujur teh benih. Terus dong iru sama ka imah lesang. Kalau bakna jelas lesang itu, bisi labu. Kun atuh ji. Ulah, iya nu atuh. Nyalabu di ais ku hamba. Duh, ingin pop aing sia. Balik ke. Gua diberi Bang komisi mah hayaan mah ka imah. Man balik, bawaan kejo angguran. Besi misalnya ngajualkeun domba ieu nu dijual di. Moal ieu domba sia mah aya ke. Emang domba unggal poe tadi parabena. Jadi parabin atuh. Yang naon si Imron. Wah, Nya. Ini mah malu parabin. Nah, udah tuh. Bere nyatuk. Iya. Balik tuh. Si eta mau ngilu si Iro. Ulah, lesang. Ih, Tah, Imron. wah, naon sih? Ieu teh geus ngarit riweuh. Teu ngarit riweuh haji teh naon? Mun jadi riwah tuh kayak dijual domba anak geus. Teu nahan ngalah untu-untu engkos diraruh jangan deui. Naon? Bisa kali itu ah. Aku aja tuh, Bron. Bisa kali itu aing dek urusan yang si Sarkim teh domba. Kunaon aya di dieu? Ada yang hayang deus ya. Oh, Itu kita komisi. Mesti diturun itu. Kim, jadi. Siap, Kim. Ah, ngaji ah. Begek Sarkim. oh nya ngaranna ka babaturan. Kim, urusanna bereskeun, Kim. yo kieu kieu tah. Dombana ieu sakieu tah. Oh, sesuai perjanjian ka tadi isuk meureun. Heeh. Heeh, eta mah kumaha tah? Saregut nyaratuan mah. Saregut. Sarehat meureunnya. Da ku si Imron balik dikihan wae jadi saregut domba aing mah. Geus Bro lah. mendingihan dombanya. 40-an lah Cat imah abrikan atuh ji. Pak Haji. Buat ngangsar gitu gedenganan Buset beteung batur dayu. jae. Entak aing global di tenguan wae ge ai di paraban ku si Imron teh power. Maka bikang kabeh domba. Yo. Geus 40 kabeh ah. Tambahan Sedang atuh. hitung sakitu teh. Saya jadi tambahan atuh. Aing pan si Iro itu di sagala mun ge hayangeun. Geus 4 hiji lah jeung mentok lah. Gua 40 jeung si Imron dibayaran ji. Ulah si Imron buset atuh gitu-gitu ge buset. Aing bingung ngomongin Ke nama. arah Tanagana si Imron mah. Heeh, sia nyaho nih tempat Resep batu. botolna mah. Hah? Resep botolna. Resep botolna. Heeh, geus cenah mah. Buat teu mbak omong ah. Oh, geus 4 hiji ah. Heeh, geus jadi. Duitna mana? Duitna berikan. Aya ieu eta. Ngan candi eta kan enak kayak aji ka embang. Diincekeun. Heeh. Rupa incek Ini eta. si Tumin. Oh, pan duaan enak mah. Lantara aing mah. Lantara doang. Geus frame nyekel duit teh. Aing geus. Aing sabodo teuing ti mana lagi penting duit we nya. Heeh, geus salaman tah. Kitu nya. Heeh. Salaman jeung si Sarkim deui tah. Oh iya, nya. Tah. Nyanggakeun dombana tah sing mulus rahayu berkah salamet. Oh, nya tenang.
batur Tukang domba modal mah. modal meni. Geus kuning haji mah. Aduh, domba aingnya Asia Heuh, kalau Ji. dijual. Heuh, ayo. Itu we. Aing dek perpisahanna lah jeung domba. Tah kitu Ji. Ngomong jeung domba sia mah ulah jeung jelema teuing. Barina ge saha nu maraban aing nu maraban ucapena ge ngaku aing ngajual mah ngeunah we kadinya. Ke makasbona hararese. Ah, nyamperkeun si Iroh deui ah dang deui mumpung. Ayo Ji, terus nya teh ngobrol jeung domba Ji. Maraseus deui. Adi ieu belah dieu. Sang Saha? sang we keneh weuh. Iya loba. Mumpung haji keur nguruskeun domba, dang deui nguruskeun dah. Ah, perkene. Heuh, ayo panggilkeun deui. Nah itu Ayo buru dah. Adi jalan dapur, ayo ulah jalan dinya. Ka dieu jalan ayo. tadinya. Heuh. Gedeng dah mesin murah.